Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alaiha sareng haram ka itu awewe naon satru wajhiha nutupan rarayna itu mar'ah wa qafazun sareng haram make sarung tangan faman maka sahajalma fa'ala anu migawe itu man syai'an kana hiji perkara min hadhil muharramati tina ieu perkara pirang-pirang anu diharamkeun tegesna anu tetep itu man tina ieu pirang-pirang perkara anu diharamkeun fa'alaihi maka madarat ka itu man tegesna tetep ka itu man teh naon al ismu dosa wal kafaratu sareng kiparat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abdullah bin Husain Ba'alawi wa Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi qaddasallahu sirrahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Hancana kitab Sulamut Taufik halaman 40 genap kantun wa alaiha satru wajhiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaiha sareng haram ka itu awewe naon satru wajhiha nutupan raraina itu mar'ah waqofazun sareng haram make sarung tangan faman maka sahajalma fa'ala anu migawe itu man syai'an kana hiji perkara min hadhil muharramati tina ieu perkara pirang-pirang anu diharamkeun tegesna anu tetep itu man tina ieu pirang-pirang perkara anu diharamkeun fa'alaihi maka madarat ka itu man tegesna tetep ka itu man teh naon al ismu dosa wal kafaratu sareng kiparat wa yazidu kala nyambung kana tersalah. Halaman sabaraha? Halaman 3 kantun satemake tutup haram pikeun awewena tatah 1 2 3 4 5 genep 7 8 ti luhur aya acan. Nah, haram pikeun awewena nutupan kana beungeutna jeung make kaos tanganna kabeh haram keur ihromna saha anu ngalanggarna ti jalma nu keur ihromna
kana ieu laranganna dosa wajib kiparatna teu batal munggah hajina angin ku sabab jimana batal jeung wajib qodona qada pada haritana sarta hiji nu batalna wajib dituluy keunana sanajan wajib qodona tamatkeun anu pasidna tos can kalogatnya eta teh Buang mati luar mana? Buang mati lu. taya Buang itu satu sini. dibalik jika nama eta teh Dua terus angka 5 kali ini. halaman tilona di ujung jika nanti balik nyimpen kertas kewang omegan Ayah. Kalau itu dia mau 500. Ayah. Kayaknya kan Pak Sari. Kayak dulu 102 300 dulu. Bagus. tos Bismillahirrahmanirrahim sabada kamari nyarioskeun paharaman ihram secara umum oge ditambihan paharaman ihram anu dikhususkeun keur pamegat ayeuna salajengna paharaman ihram anu dikhususkeun pikeun istri jadi keur istri mah aya tambahna sajabanu kamari disebatan tekenging ngangge sesengitan jeung nu sejena wa alaiha ae wa yahrumu alal mar'ati walau amatan satru wajhiha istri lamun tea maker ihram atawa gampang nama keur umroh haram nutupan kana beungeutna kana raraina kana pameunteukna bisi ari keur di Mekah mangarasa panas ari panas masuk betaheun ditutupan teh rarai teh di urang ge sok make tergos ning naon ari keur napian masker keur ihram teu kenging haram hukumna nutupan beungeut nu haram teh nutupan beungeut teh teu kasar nya nu mana ari beungeut teh atawa wajah atawa pameunteuk saur ti payun dicarioskeun nu ngaran beungeut teh wajah teh batesanana ti luhur samet jadina buuk anu biasa sanes samet jadina buuk wungkul tapi jadina buuk anu biasa naon sababna sabab aya buuk anu jadina teh teu biasa teu galib jeung batur teu galib teh kumaha bisa luhur teuing
jadina buuk teh ti dieu mimitina sulah disebutna di urang mah atawa naon tarang herang. Aya oge anu jadina teh di beulah handap di dieu ieu geus ampir kana halis. Jadi lamun ditiung teh buuk teh kaciri ngadingding di dieu. Anu diangge batasan beungeut batasan rarai teh tempat jadina buuk anu biasa. Berarti lamun di urang mah jadina buuk nu biasa teh anggap we ieu mah biasanya. Dah henteu luhur teuing, henteu handap teuing, ceuk secara galib. Berarti batasan teh ti dieu ieu. Tah ti dieu. Luhurna samet jadina buuk anu biasa. Atuh sanajan sirahna botak teu jadi deui buukna teh. Atawa jadi ngan ditukang buukna teh mimiti jadina teh. Anger batasan beungeut mah tina tempat jadina buuk anu biasa henteu berarti ti tukang ka dieu beungeut henteu kitu maksudna. Tapi tina tempat jadina buuk anu biasa kagigirna nepi kana cepil di urang mah sok disebutkeun nepi kana pentil ceuli. Jarang menyebat pentil cepil mah teh daya. Pentil ceuli berarti diluruskeun. Anu kagusur lain kagusur atunya. Anu aya di sajeroeun garis lamun di garis teh mah dikira-kira we dataran nepi ka ngagagaris ti dieu ka dieu make jidar tara nya can aya. Ka dieu anggaplah di dieu teh aya naon berarti ya lamun lalaki mah aya tempat jadina buuk atau aya buluan anu jaradi ti dieu. Godeg mun di istri mah naon galer. Sok paranjang. Ti dieu tuluy ka handapna dugi kana tungtung gado. Tah kadieuna mah sami nya. Ieu anu kalebetkeun beungeut alias rarai paminuju ihram keur istri haram ditutupan. Haram teh kenging. Ari sirahna mah tutupan berarti lamun ngangge naon ngangge tiung nu ayeuna mah anu di naon rabani mun baheula mah mun ayeuna mah geblus naon geblus namina teh heg naon sok dikieukeun ning mun panas sok dibetot pucukna teh lain pucukna naon tungtungna ka dieukeun tah ujungna tadi kieukeun ning ka tukang panjang keneh ieu dibetot lumayan kan jiga topi ka dieu nepi ka nutupan tah eta teh teu kenging tah kitu. Da ieu mah saeutik walau qalilan jeung sanajan saeutik mun bisa mah hindari da eta teh hukumna haram. Ngan pedah aya nu dikajabakeun illa lihajatin paya juzu ma'al fidyati. Kajaba lamun teh mah banget butuhna. Banget butuh teh ibarat kumaha mun panas teh panas pisan geus teu bisa diubaran deui geus lamun henteu katuruban teh paeh ya. Mun geus teu katuruban teh paeh ari lieur saeutik malah eta mah wajar nya. Ngan pedah sanajan meunang paya juzu ma'al fidyati anger we meunangna oge bersyarat tegasna mah aya dendaan lamun disebut denda mah nyaeta fidyah. Walaha antas dula ala wajhiha sauban mutajafian bihosbatin wa nahwiha fa in saqata ala wajhiha bi ghairi ihtiyariha wa rafa'athu halan fala fidyata. Ngan pedah menang tinggal ka dieu nya menang keur awewe nutupan beungeut ngan pedah tutupna teh renggang
kieu merenya sok aya geuning duduk kuy panjang atau naon anu mun baheula mah anu nyungcung teh nu dijieun nu dianyam teh naon duduk kuy parantika sawah tah tina tungtung duduk kuy na teh make lawon make puring ka dieu ning tah nutup nama ngan pedah teu antel kana rarai asa sok ningali lamun nu napian ning ka dieu yo katutupan ari ku urang teu katingali beungeutna teh ngan anu gaduh topi eta mah duduk kuy eta mah keluar katingali ngan nahan pikeun supaya amih teu ngebul jigana mah nya. Tah lamun ditutupanana sapertikeun kitu jiga duduk kuy di Cina nya eta teh duduk kuy Cina namina teh ongkoh duduk kuy tapi ieu katutupan ngan ti luar ka jero mah poek mun ti jero ka luar mah caang. Tah eta mah walaha meunang ka itu awewe naon antas dula ala wajhiha nutupan kana beungeutna eta awewe sauban ku make pakaian mutajapian anu renggang teh henteu antol di dieu tutupna teh nya kunaon ngeuing we teh tadi dia mah dicontohanana bi khosbatin wa nahwiha make wangkuan kagigir ka dieu di urang mah duduk kuy naon tuh ngaranna eta teh lain duduk kuy laken anu di jerona aya deui kurilingan jigajang besek nih tah nu kitu lamun teh mah nutupanana di dinya eta mah kenging nya aya kitu nu ngangen nu kitu aya merenya pangna dicaritakeun ge fa in saqata ala wajhiha bi ghairi ikhtiyariha wa rafa'athu halan fala fidyata jelasnya ieu mah jadi lamun secara langsung mah teu kenging lamun renggang mah kenging ngan biasana upami dina naon film-film Cina mah nu kitu teh anu keur nyamar nya eta teh biasana nu keur merantau hiji tanutupan rarai sebisa mungkin mah teu kenging we ari masih keneh kuat mah kajaba lamun geus teu kuat. Dua waqafazun nomor kedua keur istri teh waqafazun haram ngangge sarung tangan teu kenging keur ihramanya aelub suhu teges namah makena itu kopaz naon ari kopaz teh maksud sarung tangan di dieu teh wahua sareng ari itu kopaz teh sayun eta perkara yuk malu anu dipake itu se lil kapi pikeun dampaleungeun wahua sareng ari itu kopaz teh khosun eta anu tangtu bil mar'ati pikeun awewe bimaknaan nahu kalawan makna saestuna kalakuan sareng tingkah ya juzu menang laha ka itu mar'ah naon lubsu ghairihi make lianti itu kobaz min anwa'il mukhayyati barina tetep tina pirang-pirang anu nyarung wa ila sareng lamun henteu itu ya juzu parrojulu maka ari lalaki yahrumu haram alaihi ka itu rojul naon lubsuhu makena itu kopaz ari kopaz teh sarung tangan ngan pedah dihususkeun pikeun awewe kan sarung tangan teh aya anu khusus keur awewe aya anu
umumnya dari lalaki mah jarang eta cenah sarung motor lain sarung motor atau sarung tangan paranti numpak motor dihususkeun ke lalaki da awewe ge make gitunya. Ieu mah nu dikhususkeun pikeun awewe biasa nama naon tuh ngaranna teh sok aya talian ning di naon ditalikeun kana ieu tah kana rama sok ningalian tara di dieu mah eueuh nya naon ngaranna teh poho deui loba di belah kota mengan di dieu mah tara aya nu ngangen lagi nya tara aya dina ayana ge meureun disarebut aduh kemana ukhti. Tah teh kenging saur dina ieu kitab mah nya ngangge sarung tangan anu dikhususkeun keur awewe ke wang milarian contona nya geura. Wa huwa khasun bil mar'ati wa illa parajulu yahrumu alaihi lubsuhu kumaha pamagat ulah lalaki ge keur mah asa garibangnya lalaki mamake sarung tangan ari lain rek ngecor mah ngalakapol atawa naon we gitunya teu kenging. Wa kharaja bidzalika ma yu'malu lirrajuli payajuzulaha lubsul khufaini pirijlaini wa in asbaha alqapazaini. Tadi mah make sarung tangan teh teu meunang kumaha ayeuna lamun sarung kaki teh naon kaos kaki termasuk nu di luareun kaos kaki teh naon ngaranna sapatu. Tah kumaha ieu lamun ngange kaos kaki atawa sapatu pan sarua dina pada nutupanana tadi mah nutupan leungeun ayeuna mah nutupan suku. Ta eta mah payajuzulaha meunang pikeun awewe ngangge sapatu nya dina dua sukuna termasuk kaos kaki nya. Mangga eta mah bisi bade di sapatu geus bubuh hareudangnya kudu di sapatu jaba dina keramik bisi naon di soledat lesang teh keramikna. Kajaba sapatuna anu sapatu karet jiga nama bakal seset ngan eta menincak batur nyeri jiga nanya. Tah jadi ngangge sarung tangan mate kenging ngangge sapatu mah mangga cenah. Kumaha make sapatu tangan? Sapatu tangan mah nya. Kesimpulanana wal hasilu annahu la yahrumu alaiha illal qafazani wasatru ba'di wajhiha bima yu'addu satiron urpan walau ghairu mukhayyatin katinin wa hasisin la satruhu bimain. Intina kasimpulanana teu haram keur istri nya nutupan ilal qafazani kajaba dua sarung tangan nutupan dua suku mangga nutupan dua bitis mangga da eta mah geus jelas katutupan ku bajunya termasuk nutupan sawareh beungeutna ngan pedah kumaha renggang di dieu mah dicontohan bima yu'adu satiron urpan walau ghairu mukhayyatin sanajan henteu nyarung dicontohanana teh katinin sapertikeun ku taneuh teu kabayang zaman ayeuna namanya ditutupan ku taneuh aya ge anu sok teuas taneuh porang da lain jang tutup sirah paling ge jang asbak nya ngan ari zaman baheula mah meureun da can aya naonna ge pertopian perdudukuyanana oge wahasisin atawa kujukut jika orang mananya sok aya keneh aya lagi sok make jukut atawa dangdaunannya tah eta nya la satruhu henteu diitung nutupan bimain walau kadiron. Kumaha lamun nutupanana ku cai tos
nutupan beungeut ngan nutupanana teh ku cai nya maksudna mah meureun di banjur ti luhur kan cai teh murag kana beungeut tah kumaha nutupan beungeutna teh ku cai mamawa aqua tiap hareudang tiap panas kucuran cai kan cai teh nutupan eta ge sami nya kumaha tah lamun nutupanana ku cai la satruhu bimain teu disebut nutupan lamun anu nutupanana cai nya cai mah teu disebut nutupan walau kadiron sanajan bukti cai na teh cai anu kiruh cai kiruh dibanyurkeun ti dieu beureun nepikakeun ada moal ngaruhnya masing ku cai kiruh ge sugan beungeut nu tadina bodas jadi kiruh mungkin meureun saeutik mah nya ngan lodoh ngan moal we meureun kabina-bina nya nutupan beungeut ku cai anu kiruh intina lamun nutupanana ku cai mah mangga sabab eta teu disebut nutupan tutupan beungeut kunaon ku cai dina atuh eta mah lain nutupan nya beda jeung ku lawon mah sanajan aya lawon anu carang tetep disebutna nutupan afada dzalika asy-Syarqawi kitu nu dipaedahkeun ku Imam Asy-Syarqawi salajengna faman fa'ala syai'an min hadhil muharramati fa'alaihi al-itsmu wal kafaratu lamun teh mah aya jalma ngarumpak kana eta paharaman mana paharaman teh eta anu ti mimiti lamun nu anyar keneh manutupan beungeut tuluy make sarung tangan lamun kamari mah lalaki aya anu nutupan sirah aya oge anu moro kana boboroan nyabutan kana jukut tuluy neuktekan kuku buuk kumis buuk keneh nya bulu keneh jeung nu sejena termasuk make sesengitan lamun dilanggar teh maksudna dipigawe salah sahijina rek poho atawa bodo ari poho mah apal namangan poho ari bodo mah sugan teu mantak naon sugan teu haram maka keur eta jalma fa'alaihi al-ismu wal kafaratu dua sangsina teh hukumanana teh nu kahiji berdosa nu kadua aya kawajiban kiparat naon kiparatna teh ayil fidyatu tegesna mah fidyah cenah teu gede ieu fidyah mah murah dosa asal tekadkeun we dosa beres nya dina kitu mah ari daek mah kitu dosana ngan ari nu ngababarikeun kana dosa teh eta teh jalma kumaha kitu nya ari apal mah kajaba lamun nu teu apal nya illa aqdun nikahi fala yajibu alaihi al-fidyatu li adami husulil maqsudi minhu wa huwa al-inqadu bi khilafi bakil muharramati li annahu istamta'a bima huwa muharramun alaihi kajaba akad nikah keur ihram kalah kakawin atawa ngawinkeun ceuk urang mah jiga eueuh deui waktunya tapi meureun duh hayang berkah rek keur umroh we kawinna di ditu nya lamun umrohna sakeluarga atawa sorangannya ari umrohna rombongan mah kalah ngariweuhkeun eta teh ta ari akad nikah mah fala yajibu alaihil fidyah berarti ngan berdosa wungkul aya kira-kira nu keur umroh kalah kang kawin di ditu zaman baheula mah jigana aya ieu pangna dituliskeun oge nya mungpang meumpeng keur umroh mungpang meumpeng keur ibadah haji nya ngahajakeun kawin mah rek urang nu kawinna
atawa ngawinkeun batur. Ngawinkeun batur teh bisa ngawinkeun budak, bisa ngawinkeun kawakilan ku batur. Teu kenging eta teh. Wa qala An-Nawawi, kasauran Imam Nawawi fil idohi dina kitab Al-Idoh, kumaha kasauranana teh, wa yajibu 'alal muhrimi atahaffudzu min hadhil muharramati illa fi mawadi'il udri allati nabahna 'alaiha. Saur Imam Nawawi, ieu paharaman-paharaman teh usahakeun sebisa mungkin pereketkeun ulah nepikakeun dilanggar, ulah nepikakeun kuat ieu kana sangsina, mampu ieu mayar dendana, teu kenging dilanggar. Illa fi mawadi'il udri, kajaba dina pirang-pirang tempat anu eta tempate uzur, madarat geus teu kuat, lamun panas teh mah panas pisan, naon ranyai yang geus teu kaciri ieu teh jadi naon, jadi ranyai jiga loba lampu, tah eta mah meunang nya, ngan tetep aya sangsina. Wa rubbamartakaba ba'dul amati syai'an min hadhil muharramati wa qala aftadi mutawahhaman annahu bil tizamil fidyati yatakhallasu min wabalil maksiyah. Intina mah hindari paharaman-paharaman anu disebatan da jigana ari urang-urang mah jigana pedah can ngalamannya duka ari geus di ditu mah buating ujug-ujug resep minyak seungit teh, buating ujug-ujug hayang neuk tekan kuku teh nya, saha nu apal da ngaranna ge gogoda nya. Pedah we keur di dieu lah moal mun umroh teh moal nyebutan buuk, moal nyebutan bulu kelek. Buating geus di ditu aduh asa ateul jebrut-jebrut we nya, da ngaranna ge gogoda nya. Tah eta mah kumaha di ditu we nya, jika nama kumaha amal-amalan oge eta teh nya. Titik beres dina masalah paharaman. Terus tabuh 7 nya kantun wa yazidu al jima'u bil ibsadi. Kantun nyarioskeun perkara anu mantak ngabatalkeun kana ihram, kana umroh. Ari umroh mah, ari ihram mah atawa ibadah haji mah batalna teh jiga puasa. Kumaha jiga puasa teh? Lamun bulan puasa urang puasa heg ti beurang teh batal, dihaja tangtuna oge batal mahnya, maka urang aya kawajiban ngeker ulah kena-kena geus batal ieu tuluy we dahar, henteu tah. Dina ibadah haji atawa ibadah umroh sanajan batal tetep eta peribadahan kudu dituluykeun, kudu disampurnakeun. Contoh batal keur tawaf berarti kadituna teh sa'i tuluy naon tahallul kudu dibereskeun, sanajan eta naon ibadah teh wajib dikodoan, nya wajib dituluykeun, nya wajib dikodoan. Jadi dua kewajiban teh. Lamun cek logika urang mah geus batal ieu kakarage ngamimitian nya, geus batal geus we tah teu bisa kitu nya. Tapi tetep nu eta mah sampurnakeun tah engke sabada beres aya kewajiban kadua nyaeta wajib dikodoan. Da ieu kateranganana engke sakedap deui tina wa yazidu al jima'u bil ibsadi wa wujubul qodoi. Cekap heula we. Wallahu a'lam bissawab. Rabbin fa'na bima 'allamtana
Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabati lana bidinina tawassalna bita'alumin tawassalna bitalimi antarzuqanal wasi'ah wa antarzuqanal amanah abdi tawasulku pangaosan abdi tawasulku pamurukan abdi rizkian ku kajembaran abdi rizkian